Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kila mangka lamun diucapkeun inna min syartil ismil a'dami eta ti sapalihna syarat ismul a'dam annahu ari sanyana kalakuan sareng tingkah inda'a lamun ngadua jalma Allah aku ka Gusti Allah bihi ku ismul adam ajaba tah ngaijabah Allah. Wa idza sa'ala jeung di mana nyuhunkeun ieu jalma bihi kalawan ismul adam atau tah bakal masihan Allah. Bal jawabu mangka ari jawabanana inna du'a eta sayatosna du'a adaban eta tata krama wasyuruton jeung pirang-pirang syarat la yustajabu anu teu diijabah naon ad-du'a du'a illa biha kecuali ku ieu syurut. Awaluha mangka ari mimitina ieu syurut eta islahul batini beresna batin bilukmatil halali ku huapan anu halal. Wa qad qila sareng nyata diucapkeun naon ad-du'a'u ari du'a eta mafatihus samai pirang-pirang kunci na langit wa asnanuhu jeung ari pirang-pirang waosna ieu mafatih eta lukmatul halali huapan anu halal wa akhiruha jeung ari tungtungna ieu syurut al ikhlasu eta ikhlas wa hudurul qalbi jeung hadirna hate kama sapertoskeun perkara qala nu ngucap sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala pad'ullaha mukhlishina lahuddin ayat pad'ullaha mukhlishina lahuddin pad'u mangka kudu ngadoa aranjeun kabeh Allah ka Allah mukhlishina bari anu ikhlas kabeh lahu ka Gusti Allah adina kana agama wa kama jeung sapertos perkara qala nu ngucap li sayyidina Musa ka jungjunan Nabi Musa alaihi salam ya Musa wahai Musa ina radda lamun ngamaksun anjeun ayyustajaba karena yen diijabah laka ka anjeun naon doa anjeun pasun mangka kudu ngariksa anjeun batnaka kana batin anjeun anil harami tina haram wajawarihaka jeung kana pirang-pirang anggahota badan anjeun wajawarihaka jeung kana pirang-pirang anggota badan anjeun anil asami tina pirang-pirang doraka
Warahmanu sareng ari lapad Rahman eta kasiru rahmati seueurna rahmat. Warahmatuhu sareng ari rahmatna Allah ammatun eta ngumuman ala jami'i makhlukihi kasakabe makhlukna Allah. Ala jami'i makhluqatihi kasakabe makhlukna Allah payang bagi mangka peryogi likulli syakhsin pikeun setiap jalmi naon ayyarhama yen mikawelas ieu si sakhos akhahu kadulurna ieu sakhos lil muwafaqati karena ngakuran lahu ka Gusti Allah azza wa jalla. Qala Ka'ab al-Akhbar maktubun diserat fil injili dina kitab Injil yabna Adam lapad yabna Adam yabna Adam wahai anak incu Adam kama saperti perkara tarhamu mingkawelas anjeun kadalika etanya kitu deui turhamu bakal dipikawelas anjeun pakai patarju mangka kumaha ngarep-ngarep aranjeun kabeh ayyarhama kana yen mikawelas ka anjeun sallo Gusti Allah wa anta bari ari anjeun la tarhamu eta teu mikawelas anjeun ibadallahi ka pirang-pirang hamba Allah rek kumaha lungsur wilas Allah ari urangna teu welasan ka Warrohim jeung ari lapad rohim eta kasirur rahmati seueurna rahmat bin ni'amid daqiqati kana pirang-pirang nikmat anu lembut wa man jeung sajalma idas suila di mana ditaros ieu dima idas saala di mana nyuhunkeun ieu man tah dipasihan ieu man wa idza lam yas'al jeung di mana teu nyuhunkeun ieu man yugdabu tah dipikabendu ieu man kama saperti perkara kila nu diucapkeun ieu ma latas alanna bani Adam hajatan latas alanna ulah menta nyaan anjeun bani Adam hei bani Adam hajatan kana pangabutuh wasal jeung menta anjeun alladzi anu abwabuhu ari pirang-pirang pintu naladi latuh jabu eta teu dihalang teu dihijab Allahu ari Allah yagdobu eta bendu Allah intaro tak lamun ninggalkeun anjeun su'alahu kana nyuhunkeun ka Allah wa bani Adam jeung ari bani Adam hina alu dina nalika dipenta ieu bani Adam yagdobu eta bendu ieu bani Adam Allah mah dipenta teresepeun justru bendu ka jalma nu tara ngadoa ari urang mah resep di mana teu dipenta
bendu di mana dipenta urang. Paruya sareng diriwayatkeun ani Nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna Nabi qala eta ngawa dawuh Nabi Lailata usri kana lapad Lailata usri dina peutingan Isra kuring Lailata usri dina peutingan Isra sahabi kuring ila sama ikalangi urido ditingalikeun alaya kakuring naon jami'ul jinani sakabeh pirang-pirang surga. Paroa itu mangka ningali kuring pihadi itu jinan arba'ata anharin kana 4 pirang-pirang walungan. Nahron tegesna kala walungan min main tina cai. Wa nahron jeung walungan min labanin tina susu. Wa nahron jeung walungan min khamrin tina arak surga. Wa nahron jeung walungan min asalin tina madu. Walungan nu hiji cai, wungkul nu hiji susu, wungkul nu kadua khomer, nu katilu khomer, wungkul nu kaopat madu wungkul caina teh. Ayana di surga kabeh. Pakul tu mangka ngucap kuring saur Rasul. Ya Jibril wahai Jibril. Min aina taji'u hadilan min aina eta ti mana taji'u datang naon hadilan haru ieu walungan ke Jibril ieu walungan nu pat kieu ti mana jolna wa ila aina jeung eta ka mana tadhabu indit ieu anhar qala ngawaler Jibril tadhabu ini ieu anhar teh ila haudi kausari kana talaga kausar. Eta teh naopa teh beda deui talaga kausar mah khusus. Wala adri jeung teu uninga abdi min aina taji'u min aina ti mana taji'u datang anhar. Padu mangka kudu ngadua anjeun Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala liyu alima supaya masihan uninga Allah kaka anjeun ao yuriatawa ningalikeun Allah kaka anjeun ila haudil kausari pada'a mangka ngadua Nabi robbahu ka pangeran Nabi paja'a teras dongkap sa malakun malaikat pasalama mangka uluk salam malaikat ala Nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala tuluy nyarios ieu malak ya Muhammad gomid kudu meuremkeun anjeun ainaika kana dua soca anjeun. Qala Nabi pagom tu mangka peureum kuring meuremkeun kuring ainaya kana dua panon kuring. Summa qala tuluy nyarita ieu malak iftah kudu mukakeun anjeun ainaka kana dua soca anjeun.
papatah tu mangka mukakeun kuring paidan dina waktuna patah tu ana ari kuring eta ingda syajarati disandingeun batu waroa itu jeung ningali kuring kubatan kana hiji kubah mindur rotin tina inten berlian baidoa anu bodas wala jeung eta tetep kana ieu durroh kana kubah babun ari panto min dahabin tina emas ahmaron nu bareureum wa kuplun lau anna jami'a ma lamun sayaktosna sakabehna perkara fid dunya di dunya minal jinni tina ti golongan jin wal insi jeung manusia wada'u nyarimpen ieu jin insi ala tilkal kubati luhureun eta kubah lakanu tah yakin ieu jami'a eta mislu irin saperti manuk anu ngapung jalisin anu calik ala jabalin luhureun gunung Paroaitu mangka ningali kuring hadihil arbata kana ieu nu opat hadihil arbatal anharo kana ieu opat pirang-pirang walungan takhruju nu kaluar ieu arba'a minta tahadihil kubati tina handapeun ieu kubah Palama arotu mangka samangsa ngamaksud kuring an arji'at kana yen uih deui kuring kola ngucap li ka kuring sahadalikal malaku itu malaikat lima karna naon latadkhulu telebat anjeun al kubata kana kubah kul tu ngucap abdi kaifa adkhulu kumaha lebat abdi wa ala babi hajeng eta kana pantona ieu kubah teh kuplun kuplun ari aya gembok kuplun teh gembok lamiftaha nu teu aya kunci lahu kana kuplun indi disandingeun kuring naon telebet aya pantona digembok kuncina teu aya kola malaikat miftahuhu ari kunci na ieu babun kuplun teh gembok bismillahirrahmanirrahim eta kalimah bismillahirrahmanirrahim palamma danautu mangka samangsa deukeut kuring minal kupli tina gembok wa qultu jeung ngucap kuring bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim in patahata narimat terbuka
Naon al-kuplu gembok wadakhaltu jeung mlebet kuring fil kubati di kubah. Paroaitu mangka ningali kuring al-anharo kana pirang-pirang walungan tajri nu berjalan ieu anhar min arbaati arkanil kubbati tina opat pirang-pirang tihang kubah. Waroaitu jeung ningali kuring maktuban kana anu diserat ala arbaati arkanil kubbati netepan kana opat pirang-pirang tihang kubah. Naon bismillahirrahmanirrahim lapat bismillahirrahmanirrahim. Roaitu jeung ningali kuring nahrul ma'i kana walungan cai yahruju nu kaluar ieu maun min mimi bismi tina mimna lapat bismi. Waroaitu jeung ningali kuring nahrul labani kana walungan susu yahruju kaluar ieu laban min ha illahi tina hakna lapad Allah. Wa nahrul khamri jeung walungan arak yahruju kaluar ieu khamr min mimir rahmani tina mimna lapad rahman. Wa nahrul asali jeung walungan madu yahruju nu kaluar ieu asal min mimir rahimi tina mimna lapad rahim. Paling tumangka uninga abdi anna aslahadil anhar kana sanyana asalna ieu pirang-pirang walungan al-arbaatin minal basmalati eta tina basmalah. Faqala mangka ngadausa Allahu azza wa jalla ya Muhammad man arisaha dakaronu eling ieu mani kakuring bihadhil asma'i ku ieu pirang-pirang jenengan min ummatika ti umat anjeun biqolbin khalisin kalawan hate anu murni min riyain tina sifat riya. Wa qala sareng ngandika wa qala sareng maos Nabi bismillahirrahmanirrahim sakoitu min merenginum kuring hu ka ieu man min hadhil anhari tina ieu walungan. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis layu raddu moal ditolak naon du'aun du'a awaluhu ari awalna ieu du'a bismillahirrahmanirrahim eta lapan bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu jeung ari cariosan alal basmalati kana lapad basmalah minal asrori eta tina pirang-pirang rahasia. Wallato ipi jeung kalembutan layadkhulu anu teu asup ieu asror tahta hasrin dina sahandapeun ringkesan. Wabillahi sareng ka Gusti Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun pertulungan. Ieu bet anu hidayatul azkiya ieu nu disurahan teh nembe mah kakara beres muqaddimah ngabahas bismillah numutkeun ilmu tasawuf.
Jadi simpulna setiap perkara hade utamana di mana urang menta ka Allah ngadua ngaranna mimitian ku kalimah basmalah. Sabab dia disebutkeun bismillah teh mafatihul kuflin, pirang-pirang koncina gembok pintu surga gitu. Pintu langit. Dina hartos dugi doa orang lamun dikawitan bismillah gitu. Sanes Allah teu ngupingkeun kana doa kade. Dikawitan ku bismillah mangka eta ciri doana rek diijabah ku Allah. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdun hamda yuwafi birahul mutakamila. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep milik Allah. Al muwaffiqi anu maparin taufik lil ula kana kaluhuran. Hamdan kalawan muji yuwafi anu nyumponan ye hamdu birrohu kana kasayan Allah al mutakamila anu sampurna. Birrohu kana saena hamdu al mutakamila anu sampurna. Artosan nyanggakeun puji ka Allah nu masihan tulung. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Nyanggakeun puji ka Allah nu masihan tulung. Kalawan muji nyukuran nikmat salila lila. Kalawan muji nyukuran nikmat salila lila. Baca bareng. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula yuwafi birrahul mutakamila. Nyanggakeun puji ka Allah anu masihan tulung. Kalawan muji nyukuran nikmat salila lila. Ba'daan ata dina sabada yen ngadongkapkeun musonib bil basmalati kana basmalah. Sana ngalem musonib bil hamdalati ku kalimah hamdalah. Iktidaan karena jadi mimiti bil kitabil ajizi kana kitab anu agung buktosna Al-Qur'an. Wa amalan jeung ngamalkeun biqaulihin
kana cariosan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Innallaha sayaktosna Allah azza wa jalla yuhibbu eta mika cinta Allah ayyuhmada kana yen dipuji Allah. Wa kharaja sareng ngaluarkeun saha Ad-Dailami Imam Dailami marfu'an bari jadi hadis marfu. Innallaha sayaktosna Allah yuhibbu eta mika cinta Allah alhamda kana puji. Yuhmadu anu dipuji Allah bihi ku ieu hamdu. Liyusiba yakin diganja saha habiduhu numuji ka Allah. Wa ja'ala sareng ngajantenkeun Allah alhamda kana muji linafsihi pikeun datna Allah zikron karena jadi pepeling wali ibadihi jeung ka pirang-pirang hamba na Allah. Dukhron tegasna jadi pangil. Wapil badril muniri jeung eta tetep dina kitab Badrul Munir anhu katampi ti Nabi alaihi salam. Hamdulillahi ari muji ka Allah amanun eta keamanan atawa ngamankeun li nikmati kana nikmat min jawali hatina leungitna ieu ni'am. Wa anu sareng katampi ti Nabi manari sajalma labisa nu make ieu man sauban kana baju. Pakola mangkang maos ieu man alhamdulillahilladzi kana lapad alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah risadayana puji lillahi eta tetep milik Allah alladzida kasa anu tos nganggekeun ieu ladzi ni kakuring hadas sauba kana ieu baju min ghairi haulin bari teu aya daya upaya mini tikuring wala kuwatin jeung teu aya kakuatan eta tetep. Jalma nu make baju nalika makena maoskeun alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala kuwatin gupiro tah dihampura lahu ka ieu man naon madosa taqaddama nu ti heula ieu emak min dan bihi tina dosana ieu emak. Wa abdolul mahamidi jeung ari pangabdolna pirang-pirang pujian ayakula eta yen ngucap ieu jalma alhamdulillahi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah tanu sok dibaca dina doa teh pangabdolna muji. Alhamdulillah ari sadayana puji lillahi tetep milik Allah hamdan kalawan muji. Yuafi anu nyumponan ieu hamdu ni'amahu kana nikmatna Allah. Wa yukafi ujeng nyukupkeun ieu hamdu mazidahu kana tambahna ni'am. Lima karena perkara waroda anu dongkap ieu mah.
Anallaha sayaktosna Gusti Allah lama ahbato samangsa nurunkeun Allah Adama ka Nabi Adam ilal ardi ka bumi. Qala nyarios ieu Nabi Adam alaihissalam, alimni al-makasiba. Alim mugi ngawurukan Gusti ni kakuring al-makasiba kana pirang-pirang kasab. Wa alimni jeung mugi ngawurukan Gusti ka abdi kalimatan kana kalimah tajma'u anu ngumpulkeun ieu kalimah li pikeun kuring piha dina tajma'u anu ngumpulkeun li pikeun kuring piha dina kalimah naon al mahamidu pirang-pirang pujian. Pa'auha mangka maparin wahyu saha Allahu Gusti Allah Ta'ala ilaihi ka Nabi Adam an sayaktosna kalakuan sareng tingkah kul kudu ngucap anjeun salasan kalawan tilu uihan ingda kulli sobahin dina nalika setiap enjing-enjing wa masain jeung setiap sore. Mana nu dibaca tilu kali teh ieu alhamdulillahi hamda yuafi ni'ma yukafi mazidah. Tilu kali isuk, tilu kali sore. Walihada jeung kulantaran ieu lau halapa lamun sumpah saha insanun manusia layah mada yakin muji ieu insan Allah ka Allah bimuja bimijmami'il mahamidi ku pirang-pirang sajumlahan pirang-pirang pujian palyakul mangka maca ieu insan hada kana ieu kalimat qala nyarios sahabadul arifin sapalih pirang-pirang ahli marifat alhamdu ari puji lillahi eta tetep milik Allah samaniatu ahrufin eta aya 8 huruf ka abwabil jannati saperti pintu pirang-pirang surga paman mangkari sajal maqala oh alhamdulillahi ari lapad alhamdulillah samaniatu ahrufin eta aya 8 huruf hamzah lam ha mim dal lam ha 8 seperti pintu surga. Paman mangkari sajal maqala nu maca manha kana ieu alhamdulillah an sopa qalbin tina bersihna hate istahaqqo tah narima ngahak ieu man ayad khula kana yen asup ieu man al jannata ka surga min ayyuha syaa di mana wae karep ieu man wa yukhayyiru mangka milih ieu man bainaha di antara ieu abwab ikroman karena ngamuliakeun
wala yukhtaro jeung teu dipilih naon ilama kecuali perkara sabaqonu ti heula ieu ma fi ilmihi ta'ala dina ilmuna Allah ta'ala annahu sanyana ieu man tayadkhulu eta bakal asup ieu man minhu tina ma sabaqo wa qaulu sareng ari dawuhan musannif al muwaffiqul ula lapad al muwaffiqul ula dina bait alhamdulillahil muwaffiqil ula ae la liktisabi asbabil ula tegasna pikeun nyuprih pirang-pirang sabab kaluhuran kataati sapertoskeun gawe taat lillahi ka Gusti Allah wa itaati rasulih jeung taat ka rasulna Allah ma'al mahabbati sartana cinta atammati nu sampurna lahuma ka Allah sareng ka nabi wa taufiqu jeung ari taufik maknahu ari maknana taufik lugotan ceuk lugot muwafaqatu syai'in eta ngakuranana hiji perkara li syai'in kana hiji perkara wastilahan jeung ari ngaran taufik ceuk istilah khalqu qudrati eta nyieuna kamampuan atau khalqu qudrati taati eta nyieuna kamampuan taat wa da'iyati sareng kana ngadua ilaiha menta ilaiha kana taat fil abdi di hiji hamba fal kafiru mangkari jalma kafir eta ghairu muwafiqin anu teu ngakuran li adami da'iyati karna eueuhna ngadua fihi dieu kafir wa yasadu jeung jadi dalil lidalika pikeun ieu kaul naon qaulu ta'ala dawu Allah ta'ala pamay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam paman mangka sajal yurid nu ngeresakeun sallallahu Gusti Allah ayyahdiya kana yen maparin petunjuk Allahu ka ieu man yasroh tah ngajembarkeun Allah sodrohu kana hatena ieu man lil islami kana Islam ay yaj'alu tegasna ngajantenkeun Allah da'iyatahu kana duana ieu man wa rabbatahu jeung kana resepna ieu man wa mahabbatahu jeung tegasna senangna ieu man ilaihi kana Islam wa qala sareng nyarios sabadum sapali para ulama la hajata eta teu aya pangabutuh eta tetep ila ziyadatin kana tambah wada'iyatin jeung kana doa ilaiha kana ziyadah li anal murada karna sanyana nu dimaksud bil qudrati ku qudrat al irdu eta watek al muqarinu anu ngabarengan li taati kana taat wal muqaranatu jeung ari nu ngabarengan
kudatun eta anu eueuh fil kafiri di jalma kafir. Fala yakunu mangka teu bukti ieu kafir muwafaqon eta nu dibere taufik nu ngakuran deui. Wa qaulu jeung ari dawuhan musannif hamda yuafi birrihil mutakamila aya pa yafi tegasna nyukupkeun bisa nih kana pirang-pirang kasayan Allah wa birrihi jeung tegasna kasayan Allah al-kamil nu sampurna. Wayah tamilu sareng ngurung naon annal muroda ieu nu dimaksud yuqabilu ngabandingan ieu yuwafi wa yukafiu jeung tegasna nyukupkeun Allah birrohu kana kasayan Allah wa ataituhu sareng pamasih Allah wa hada sareng ari ieu bihasabid dohiri kalawan ngitung-ngitung dohir wa ila jeung lamun teu hasabid dohir pala yastati'u mangka moal kaduga sa ahadun hiji jalma ayu jazi kana yen ngabales ieu ahad ni'amahu kana pirang-pirang nikmatna Allah subhanahu wa ta'ala wadalika jeung ari ieu kaul teli adami ihsaiha karena teu karingkesna ieu ni'am wa hasriha jeung ngaringkesna ieu ni'am. Qala ngadawu Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu lamun ngitung-ngitung ngaranjeun kabeh nikmatallahi kana nikmatna Allah la tuhsu moal bisa ngitung aranjeun kabeh kana ieu ni'am. Tak kahandap nama i'rab tarkib tina bet anu luhur alhamdu jadi mubtada summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali masohbi wal ali masohbin watiba'i wila rahmat salam mugi tetep ka Kangjeng Nabi rahmat salam mugi tetep ka Kangjeng Nabi kakula wargi sahabat Nabi tibabah heula kakula wargi sahabat Nabi tibabah heula baca summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sohbin watiba'i wila watuba'i wila rahmat salam mugi tetep ka Kanjeng Nabi kakula wargi sahabat Nabi tibabah wallahu a'lam bishawab.